kiamat dihudangkeun deui geus dihudangkeun digiring ka mahsyar digiring engke kan disebutan saurang-saurang ngaran disebutan saurang-saurang nu pangheula-heulana disebut ngaran teh ngaran Allah make Abdullah ti heula tah Abdurrahman panggil ti heula Abdurrahim ti heula tah nu kos dari itu tah Abdurrauf ti heula pokokna ngaran-ngaran Allah make Abdu ti heula geus diproses teh mah ti heula jadinya namun ka surga ti heula mun ka neraka ti heula eta tah nomor kedua ngaran-ngaran nabi baheula makan di urang loba tah ngaran Yahya Isa Nuh Ayub Sulaiman Daud baheula mah di urang ge loba ku ari mah lamun aya nu menta ngaran ka kula salah lagi tah we lalaki kumaha mun dengaranna Yahya jeung kiai mah Yahya teu daekeun dibere Yahya teu daekeun ya Allah kurang keren sakjana teh masyaallah geus atuh diganti ku kula naon yehey di Inggris kan jadi yehey daekeun baheula makan tetangga abah ngaranna Ayub nah eta anak Ki Arsad ngaranna Isa tuh kan ngaran-ngaran nabi baheula mah Daud Sulaiman loba ku ari mah embung di mana Sulaiman mah nya ngaran anak sia embung ieu aya embung sia saya nu bagus bae cenah ke Solomon atuh nah ngaran-ngaran nabi heulakeun bangsa Pendi angel Pendi mah mana nabi lain wali lain pedagang bangkrut atau bulbul Effendi ge tah Effendi angel terus di mah diheula ngan ka ditu nah ieu ngaran tah bakal diheula-heulakeun ngaran ngaran Allah make abdu ngaran nabi ngaran ulama tafaul yang maya resep ka Imam Ghazali di ngaranan Muhammad Ghazali tah bapak kolot na ieu budak Ghazali babaturan kula keur sakola baheula ieu Haji Jali Ghazali tafaul berarti Nawawi Syafi'i Hanafi Hambali ye eta ngaran ti heula ge bakalna ti heula ge Haji Nafi heula cenah gingkring bae dah hah tapol ka Imam Hanafi cenah ngaran Hanafi direndengkeun ke jeung Imam Hanafi ge culak-cilik pun ieu kiamat cenah atuh eta ngaranna tafaul. Nah, urang boga wali di urang ngaranna Hasanuddin. Ngaranan Hasanuddin, ku resep-resepna tafaul. Gas, ngaranna Hasanuddin ulah make Maulana. Geus bae Hasanuddin, mantep. Tuh, aya geura. Nya, ngaran Allah geus tadi make abdu, ngaran nabi geus, ngaran ulama wali geus. Ieu naon ieu? Pendi, atuh ganti masalah, ngan ngawuduk tetep. Atuh ngejek koneng teu meunang mawa di dieu ku ari ya bae cenah teh kieu hayang aing aduh aya ganti jangan Masya Allah tuh ieu ngaran teh dipanggil ti heula. Nah nu bagus umat Kangjeng Nabi urang mah pakaianlah Ahmad atau Muhammad. Nah ieu salamet ke di akhirat. Salamet ke di akhirat ngaran Muhammad diawali ku Ahmad. Bisa aja teh ibadah. Ye. Aduh. Ku agungna Kangjeng Nabi urang dimimitian ku Ahmad. Malaikat ge
Ye cek malaikat ye. Ai amal jore ngaran bagus gitu. Ai bingung cek malaikat ye. Ari teu dikanarakakeun amal jore, ai dikanarakakeun aya ngaranna nih. Menghargai ka Kangjeng Nabi. Masya Allah. Ieu kan bingungnya lagi malaikat ye. Kumahakeun cek ngana ye. Amal goreng, tapi ngaran aya Ahmadan. Bejakan ka Kangjeng Nabi. Muhammad, iya bener iya umat anjeun iya mana coba benar sekian cirina iya make Ahmad sekian tapi tilok sholat Kangjeng Nabi urusan sholat mah teman gampang teman sholat mah gak adil loh iya gak adil kumaha menghargai ka Kangjeng Nabi nah ngan disumputkan ku malaikat tadi balangkeun ka neraka tapi ayah Ahmadan mah tetap diteangan deh kan ku Kangjeng Nabi teangan ku Kangjeng Nabi terus di neraka ya aya keneh bae umat aing cek nya sia saya pendi mana geus kos kiamat sih geus leteng ge cek nya teh jadi arang sia ye boga dosa naon itu ngridit cek emang ngaran teu make Ahmad cek Kangjeng Nabi dihapus ku emak lewat dekat tendenan Ahmad tendenan Muhammad Masya Allah Karim lain letik-letik eta manfaat jaga di akhirat lantaran ia menghargai ka Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah acara tadi tah Ahmad Muhtadi Jailani malaikat ge kaget ieu Jailani di mana sakena ye Jailani mah cek malaikat teh jae di negara Iran. Ieu mah kok kawaron Jailani. Kudu nama kan Ahmad Muhtadi Al-Kawaroni. Al-Kawaroni. Mah Jailani. Nah, ieu Jailani. Ya, pan pasti ku cinta-cintana ka Tuhan Syekh maka dibuang. Tuh eta ge jeung ngorok ieu jeung sia. Masih tuh eta ayo jadi darah tuh kan mantap Masya Allah Karim nah iyalah orang Amerika orang Barat nyaritakeun apalah artinya sebuah nama tetapi orang Islam justru Kangjeng Nabi ge wasammihi idza wada'tihi Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wasammihi ngaranan ku anjeun wahai Aminah idza wada'tihi di mana anjeun ngalahirkeun ka ieu orok ngaranan Muhammadan nu bantak dengaran Muhammad satuh madu Uqbah bakal di alam engke ngaran-ngaran Muhammad teh wakasan-wakasana segala rupana terpuji samihi dza wada'tihi Muhammadan li'annahu satuhbanu Uqbah mantap ngaranan anu bagus sakumaha cek Kangjeng Nabi nyarita cak Kangjeng Nabi min hakil walad ala waladihi min hakil waladi ala walidihi salah satu asya hak anak terhadap indung jeung bapana tilu hiji ayusammiyahu bismin hasanin idza wulida ngaranan anak make ngaran nu bagus di mana geus lahir bagus sakumaha tadi ngaran Allah make abdu atawa ngaran para nabi atawa ngaran para wali atau ngaran para ulama bismin hasani make ngaran nu bagus cek agama ulah sembarangan ngaran ieu mah waduh ieu lahir apa naon ieu we bulan naon bulan Desember geus Desi Masya Allah ieu ieu mah Agustus Agus ieu mah September Septi Masya Allah hari iya mana pihak kalau peking ya garanti itu para rugu orang mah
ya Allah ya Rabbi ku resep-resep na ieu maka artis Oma Irama ya dipakai ngaran anak saya Raja Dangdut Roma ambo prak sorana jore mending mun bagus jore tah kudu ngarangki ayu samyahu bismin hasanin iza wulida hiji tah ngaranan anak make ngaran nu bagus di mana geus lahir malah lamun lahirna poe Minggu kudu aya alipa nu bagus mah lamun poe Senin kudu aya nun lamun poe Salasa lam atawa sa lamun Rebo kudu aya roan atawa ain lamun Kemis aya kho atawa aya sin segala homsa emang boga homsa meureun inget bae nya ka homsa lamun Jumat kudu aya jima bagus lah ieu mah lamun Sabtu sin atawa ba sarwiti Sabtu eta sarboa Sabtu lah ieu eta mah lamun endek make aturan perhikmatan keur teu masalah tapaul mah kudu kitu